zikir memeh maghrib tos we lamun tadi mah naon Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir atawa nu pendek astagfirullahalazim sakitu ge eta tos termasuk zikir nyebut astagfirullahalazim kahade ngabarisan hak teu kenging jadi hi nya astagfirullahalazim ari didinya mau moal poho meureun nya ngan lamun dina babacaan sapertikeun memeh ngaos astagfirullah 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 naon itu teh wa atubu naon tadi teh astagfirullah jadi astagfirullahi ta bilih jadi hi kadek ya tapi ha sok tara karawas ya tos eta nomor kadua jadi nomor kahiji wudu memeh sare nomor kedua zikir memeh maghrib bebas zikir nama rek maca Quran arek maca doa termasuk istighfar astagfirullahaladzim dari urang mah sok zikir keneh lamun ti tajong atawa ti soledat atawa ka ciwit atawa ka gencet atawa ka tincak astagfirullah tah sanajan bari ngamak ge ka budaknya la ilaha illallah ka budak teh zikir eta oge nya sanajan bentuk nama naon nyarekan atawa lamun aya lini la ilaha illallah la ilaha illallah eta ge zikir ciri urang teh eling ka saha ka Allah urang mah ari dibere lini kakara zikir ari di soledat kakara zikir ari keur meunang kabungah mah jarang zikir teh nya jadi resep nu kadua zikir memeh maghrib tilu katalar ieu mah jangan opat nomor katilu nyaeta ngajalankeun ibadah antara maghrib jeung isya ari maghrib jeung isya teh lolongkrangna teh saeutik dina lilana ge sajam ya komo lamun salat maghrib narada kaburitan mah jeung isya teh tereh napel eta teh antara salat maghrib jeung salat isya usahakeun pigawe ibadah naon ibadahna bebas aya wiridan tea aya salat ba'da maghrib tea aya salat awabin tea aya salat lihifdzil iman tea bisa ku tadarus bisa ku ngaji bisa ku cicing di masjid teu naon ngahuhulang ngaranna naon iktikaf naon we eta teh mantak ngaleungitkeun tina kabingung bisi teu puruna naon mah wudu indit ka masjid boga tujuan iktikaf cicing we ti maghrib dugi ka isya di luar tadi dinya nya mun lalaki mah bisa bari ngopi asalkeun di masjid masih keneh meunang ganjaran iktikaf eta teh asup kana resep nu katilu ibadah antara maghrib jeung isya osok urang kitu osoknya osok mah tas maghrib teh lamun assalamualaikum assalamualaikum lamun berjamaah mah pasti saeutik gedena milu naon wiridan minimal a'udzubika bismillah mimitina tah minimal wiridan minimal salat sunat ba'da maghrib tapi coba lamun salat di imah kan beda hawana ge nya salat berjamaah jeung salat sorangan assalamualaikum assalamualaikum bukan kena ini ke kamar teang HP keun we na HP ge buat teuing muka Quran na HP teh nya ulah wa kasuudzon ya da Qur'ana dina HP
gitu atau maca sholawat. Tips nu katilu ibadah antara maghrib jeung isya. Bisi teu purun gawe, teu purun babacaan, indit ka masjid, cicing diuk di masjid, niatan iktikaf. Nomor kaopat, terakhir berarti nyaeta ninggalkeun kana obrolan anu obrolan eta teu manfaat jeung lain ibadah antara maghrib jeung isya. Sakalieun antara salat maghrib jeung waktu isya mah usahakeun ulah ngobrol anu teu manfaat. Bisi teh mah sieun ngobrol nu teu manfaat kajeung teuing repeh ulah ngobrol nanaon. Sabab eta teh mangrupakeun resep supaya keluar tina kabingung. Ulah kalah kabada salat maghrib teh ngabahas itu, ngabahas ieu, tahan antara maghrib jeung isya. Lamun kira-kira obrolanana eueuh manfaatna, tahan sabab ku dilakukeunana eta teh ngundang kana kabingung, ngundang kana kasusah. Opat resep tah hiji tadi naon wudu memeh sare, memeh ngagoler meureunnya terkadang lamun geus ngagoler ge kan aya nu teu bisa sare eta teh. Wudu memeh ngagoler, memeh sare. Nu kadua naon tadi teh? Ingat keneh? Zikir memeh maghrib. Nu katilu ibadah antara maghrib jeung isya. Jeung isya teh jeung waktu isya, sanes jeung salat isya. Dan terkadang urang mah salat isya na jam 4 ya. Tas maghrib gogoleran, bari nyekal HP aduh teu burun wudu teh tiris asar heula we. Tah engke salatna teh jam 4 eta teh. Ya. Nomor kaopat nyaeta ninggalkeun obrolan anu teu manfaat antara maghrib jeung isya. Saur para ulama lamun jalma bisa ngalakukeun opat resep ieu, opat ieu merenya opat resep ieu insyaallah moal keuna ku kabingung, moal keuna ku kasusah. Sok geura prakteknya bebeurieun atuh nu ngobrolna dalam teu diobrolkeun ieu moal nepi masalah ngagawean jeung henteu namah kumaha kahayang masing-masing. Da teu berarti abi ngobrolkeun geus ngalakukeun kabehanana berarti kitu teu. Henteu buat teuing daekan keneh saha anu ngupingkeunana daripada nu ngobrolna. Tapi ieu lamun teu diobrolkeun moal mantak dugi.